Ngeus urang jiwa lu 4567810 pantona. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Damang ya. alhamdulillah kumaha Sabang Sunda. Ya, alhamdulillah gitu doh. Jadi salah nama rada gorogi abi teh. Sami abi oge. Sami lah abi oge. Soalnya asa kumanya ada itu sareng dalang kondang itu teh. Jadi ada Aduh, teu gitu. Rada gempet, jadi salah nyarios gitu. Sami wae lah, sami wae abi diajar. Akang masih urus pangatos gitu. Aduh. Kalah iya nih. Nyaki Kang wilujeng sumpingnya di. Nuhun hatur nuhun. Ya sim kuring rajana ya. Jadi teh naon teh kerajaan naon teh? Kerajaan MM Empire. Oh. Mana we teh penulisan Empire ya. Pokoknya ya sekilas ya Kang baru rudak nih anu sok nonton channel AB. Jadi ieu sosok di balik cepot nyantri nah ieu jalmina gitu Anu nya. sok nyumput hanapeun bagedor teh. Tah gitu namina teh Kang Anton Hartono. Ya. Wartono. Anton Hartono. Ya. Pak Ustadz gitu ya. Atas nama gitu sanes dalang gitu. Tapi lumayan inovasinya tah karena dunia dakwahna gitu. Saleres nama sanes ustad. Abi ngaraos dari ustad masuk kriteriana kedah dina ilmu agama kedah seueur anu dikuasai. Dina sekali dina agama kan seueur pan ilmunya, ilmu fikih, tauhid, tasawuf. Sedangkan abdi masih perlu banyak belajar. Jadi kieu guys, gitu loh. Anu luhur ilmuna kadang-kadang nya kitu. Jadi merunduk, jadi ente naon ya, teu nemokeun keilmuanana. Saleres nama ya abdi di dieu cicing nama duka raga nama di dieu tuh ieu nama sukmana mah duka di Mekah, duka di mana. Duka di tukang nasgor. Jadi ya alhamdulillah biasa. Aduh. Bagja luar biasa gitu bisa tepang sarang Alhamdulillah. Sami. Sok ningali nanti kajauhan teh nama payunan pisan gitu. Ada yang bisa ngimpi we gitu nya. Gitu. Tah langsung bae dah nya. Mangga boy. Ya bikin bingung itu selalu sama rada gempur ya boy. Lain. Iya daripada di panggung mah gempur di dia kita ya. Mohon padahal mah kopi teh manis aya. Ada di panggung mah Udud aya. Nah, enaklah jadi dalang teh kitu. Jadi orang teh bari magelaran teh bisa bari ngopi, bisa bari nyaneut udud. Bisa bari udud. Mohon. Nah, jadi gambaran wayang gitu nya kan kerat ya hari wayang teh sareng filosofis ya. Siloka terus teh nepikeun ka tasawuf lah muka itu namanya. Kan abi jujur bae abi resep lah gitunya maksudnya henteu ngan nyandak bobodoran hungkul kahiji emang abi resep emang eta budaya Indonesia gitunya terus teh syarat dengan pesan gitu kan. Iya. Dan ayeuna Kang Anton dengan inovasi cepot nyantri eta teh dunia dakwah itu jadi semakin menarik gitu sama yang naon budaya ikut keangkat, dunia dakwahna keangkat gitu. Eta teh biasa jangan gitu teh eta teh pemikiran di mana gitu. Kok biasa kepikiran cepot nyantri gitu dah. Kumaha? Pertama kayaknya kayak abi bari napas lah ya. Kalem ya kan, ini aku juga sambil mengatasi kegemperan ya teh. Jadi santai wae nya, santai. Ya teh udud teh lain hayang-hayang ting udud dia ya teh. Nutupan kagemper ya. Nutupan kagemper ya. Bari ngopi. Santai. Nu kahiji karena memang abi keluarga seni. Oh, aya turunan. Ibu seni. Bapak seni walaupun itu bukan jadi jaminan. Oh gitu katanya. Abi memang keluarga seni. Nah, dari otomatis karena memang anu sering didengar di keluarga seni, anu sering erat kehidupan dengan diri abi seni, akhirnya abi tumbuh di lingkungan seni, ya suka seni. Nah, dari hobi seni eta, kemudian dikembangkan kumaha carana supaya seni itu selain tontonan jadi tuntunan. Nah, selain tontonan jadi tuntunan. Jadi duit. Nah, jadi duit pak.
Ya, kan nu nomor hiji nama tontonan jadi tuntunan. Tuntunan. Ai duit mah utama. Nu nomor hiji mah tuntunan jadi tontonan. Duit mah utama, sama. Apa jelas. Tapi sanes, terus terang abi manggung sanes karena amplop. Amplop tapi karena Da ari amplop pas dipicen gua mah. karena corona. Oh gitu. Nah, itunya. Kok bisa jadi cepot nyantri eta kumaha? Nah, Berarti jadi dicarekan ku dalang-dalang nu sejen. Oh, ngeluarkeun si cepot hungkul. Ngeluarkeun buta hungkul eta. Kumaha eta? Jika ini kan. Yang namanya wayang itu tujuan asalnya juga kan di para walinya untuk dakwah. Jadi otomatis karena tujuannya dakwah, otomatis di sajeroning pagelaran wayang teh jelas didinya aya inovasi. Aya semacam kan dirinya aya tokoh Semar, aya tokoh Cepot, Penakawan itu sebagai tokoh tambahan. Nah, itu sih karena mau modifikasi cerita. Karena sim kuring resep karena seni, karena memang hirup di lingkungan seni, akhirnya kemudian saya mengembangkan seni itu supaya jadi tontonan, selain tontonan supaya jadi tuntunan. Akhirnya lahirlah Cepot Nyantri. Tak kunaon Cepot Nyantri karena kieu. Sebetulnya ari bahan tema mah banyak. Cepot dakwah bisa, wayang dakwah bisa. Kunaon sim kuring ngambil Cepot Nyantri supaya tidak terkesan menggurui. Nah, benar. Karena nyantri. Nah, sim kuring nyantri karena lamun Cepot dakwah otomatis kan dakwah. Benar. Menggurui. Itu kan seolah-olah walaupun tidak salah Ya. karena kan memang dakwah gitu ya. Cuman kan supaya istilahnya karena sama-sama belajar, ya udah diambillah Cepot Nyantri. Karena sama-sama nyantri, sama-sama belajar gitu loh. Alhamdulillah masyarakat antusias Karena memang ya itulah seperti tadi nu dicarioskeun di kawitnya. Karena di dalam wayang teh kan ada namanya filosofi. Ya, mantak disebutnya seni adiluhung. Seni tarina aya. Ya, seni suarana aya, seni gerakna aya dan sebagainya. Filosofi aya. Makanya dalam cerita wayang itu banyak filosofinya. Makanya aya wayang sempalan. Kan aya wayang galur, aya sempalan. Aya galur makan anu sesuai dengan babat Bratayuda mah Ramayana. Arjuna Sasrabahu dan sebagainya. Ari sempalan makan ceritana kita bikin cerita gitu loh melalui wayang media wayang itu. Nah itu sempalan tujuanana ya dakwah justru eta nu diutamakeun hanya sempalan. Soalnya gitu. kan lamun misalnya cerita galur-galur gitu kan emang dulunya emang budaya Buddha Hindu apa ya? Hindu. Dan India. India dikemas oleh para wali pengintinya itu mah. Iya, dikemas ke para wali dan memakai slip sindir siloka. Ya, tapi iya punten ya, abi ngobrol iki bukan berarti abi ahli wayang karena abi sanes dalang oge, ajeng Ustaz sanes dalang oge can jadi kagok. Can jadi malebar manggap. Oke, gitu lah. Jadi filosofi seperti kayak contoh, saya misalnya ngarang cerita, judulnya Jimat Sabda Wiku. Nah, contoh si Cepot disuruh ku bapakna Semar neangan jimat. Cepot berontak karena jimat musyrik, cek si Cepot. Akhirnya karena dititah ku bapakna neangan jimat. Nah ternyata kan ada makna tersendiri filosofi. Jimat mung siji angin di rumah akidah, sabda omongan, wiku guru. Jadi orang teh kudu diajar ilmu agama, terutama ilmu tauhid. Awaludini marifatullahi ta'ala. Nah, tapi di neangan ilmu agama kudu boga guru. Bener. Sabda wiku kudu boga guru. Ayeuna kan loba diajar agama tina YouTube, tina Google. Lamun jelema diajar agama teu make guru, pasti setan nu jadi guruna. Bakal sesat. Apalagi na YouTube kan loba hoak. Karena di internet kan ayeuna loba berita bohong. Nah, makanya harus punya guru lah. Itu makanya itu makna filosofis itu kan dakwah. Contoh deui bambu runcing, Indonesia merdeka bambu runcing. Padahal kan kaum penjajah sujatana mutakhir. Benar. Nah, ternyata Indonesia bisa merdeka hanya ku bambu runcing ku awi. Ada mana filosofis? Bambu itu awi itu lempeng, runcing itu seukeut. Sing lempeng niat seukeut hate jeung pikiran merdeka tah hirupna jalma teh. Kalau lama malah renternya. Paling enter. Siloka gitu. Di siloka. Kuringnya diajar. Kadang-kadang buku dekang menurut lalajo wayang teh. Ya gitu. Maksudnya kan ayeuna lobanya jalma fanatik gitunya model karena
seni-seni nu karar itu. Tapi kan lobana nya nyalahkeun oge sih emang paham nu beda, lingkungan nu beda, mungkin cara pandang nu berbeda gitu kan. Jadinya mereka mengharamkan kadang-kadang kan gitu kan segala macamnya. Nah, itu mah sebagai tantangan. Mau diharamkeun kan sebetulnya tong borok keur lalajo wayang keur ngeuretan kuku ge ari mantak poho ka Allah mah haram. Nah, eta. Ya, nu mantak haramna eta kan urang bisa tenggelam, bisa terbuai terus akhirnya urang teh bisa poho ka Gusti Allah. Eta nu haramna pohona, tapi pada dasarna kieu agama itu sesuai fitrah. Fitrah na manusia nu resep kana seni anu hobina kan rupa-rupa. Ya, nu resep kana pongdut. Mungkin akang oke dibandingkeun lalajo dakwah mah jeung pongdut mah resep kana lalajo pongdut meureun. Pongdut. Cek nafsu mah. Aya ngadaengkeun dakwah, cuma dakwahna aki-aki. Ajenganana aki-aki. Tapi lamun lalajo dangdut, ningali nu ngageol. Eta motivasi terbesar lalajo dangdut eta jelas. Ya. Nah, normal kan. Normal. Daripada lalajo. Oh, suruh putih lah ya. Gitu. Biasanya satu suruh putih gemper teh lagi. Nah, terus deh ya, pada naras ya. Abis lalajo kami akan ngadalang mau dikeluarkan teh dengan beberapa tokoh wayang. Sama nama cepot yang geus puguh terus teh ngan anu bodor-bodorna we hungkul gitu. Nah, anu sanesna model Gatot kaca, Batara Guru, nu sanesna lah itu namanya. Teh dikeluarkan gitu. seueur alasanna. Hiji karena mereka itu tokoh khusus untuk galur. Oh, gitu. Kedua kan asalnya kan mereka Hindu. Lamun orang misalnya rek cerita ke babat asli. Masa Gatot Kaca dakwah? Masa aya istilah Lu kan jadi Bima pakai dakwah. gimmick apa naon gitu Gatot Kaca. Itu kan kita bisa tokoh lain. Gitu, tapi kamu balik gitu. Beban lebih berat sebetulnya kan ulah sangka, ulah gampang kena cepot tungkul enggak. Sebetulnya malah lamun orang ningali kena beban tugas mending keneh ngawayang purwa. Asal tamat lalakot beres rek resepet rek henteu nu lalajo. Tapi lamun wayang dakwah cepot sorangan, ngocoblak sorangan, memang mau tidak mau ya kudu rame. Benar. Walaupun ngawayang purwa kudu rame gitu. Tah, ayeuna udah iya deh. Salaresna pami ya, kayak bumi warang ya. So kayak ngawayang bae sing bener misalnya. Galur gitu. Kakang Anton kira-kira tiasa teh. Lamun kapasitas keilmuan sebetulnya belum tak acan. Kapasitas keilmuan mah tak acan. Tapi geus apal Tapi gitu. lamun Rimayana ieu Tak acan. Proses belajar lah. Proses belajar. Cuma saya pernah ngawayang, pernah. Oh, pernah. Pernah saya bikin cerita anu ngarang itu nu jimat Sabdawiku itu ngarang itu. Itu yang cepot diutus dengan jimat itu. Ya proses lah. Tapi abi kumanya ngadangu sowan tenak gitunya sanajan teu menit persis gitu. Terus enakeun gitu pami ngadalang temen cek bete ya pasti rame gitu. Soalnya kan enak kalau naringgalkeun gitu. Sok sing abi mah cuman nya demi meramaikan dunia pewayangan gitu. Pilih abi sukan kan nganggap gitu kan ya. Itu kan Waduh, nganggap. Hayangna nu tamat. Kacidawe geus wawuh teu nganggap mah. Kacidawe geus wawuh teu nganggap mah. Piraku itu. Kan ada urusan bayar mah gampang. Nah, gampang. Langsung ke pertanyaan berikutnya kan si barusan nonton. Tadi SD ya, da guru teh leres nya dominan nama otodidak gitu nya. Nah, kan aya 2 sasi di ditu. Tah eta teh diajarkeun bae teh selama 2 sasi eta teh. Seueur pisan. Walaupun kersana almarhum Ki Dalang Dede Amung Sutarya. Oh, terus almat. Mohon. Mung ayeuna abi teras komunikasi sareng kepala putrana Pak Asep Koswara Dede Amung sareng Dalang Awan kaleresan eta di Bandung ayeuna terus janten Dalang Ahot. Mohon. Dalang senior, Dalang Asep Koswara Dede Amung Sutarya sareng Dalang Wawan Dede Amung Sutarya. Eta seueur pisan. Walaupun teu secara langsung mapatahan ngibingkeun wayang, walaupun teu secara langsung ngajarkeun karena memang durasi abdi belajarnya memang teu lami. Karena upami diajar ngawayang seharusnya tahunan. Mah di Tahunan. soalnya. Soalnya seueur pisan. Kan? Ya ari masalah Yosua mah lu penting mah urang bahasa nuju guru 2 sasi eta. Keur abi Yosua 20-an lah, betul Pak. kan termasuk
20-an. Karena 20-an lah. Da abi Pengen terus seberapa? ayeuna 17. 17. Orang Sisa umur. Asli seberapa? Abi kelahiran 87 Kang. 87. Berarti ayeuna rasana 17 abi teh. Tahun. Ya. Akang tahun sabaraha Kang? Tahun sabaraha? 8 hiji. 8 hiji. Uluh anu kene uluh si akangnya. Tapi tos kompeten lah. Nah, bidang. Abi tuh sering nguping nami Kang Ridwan. Ridwan Tuh, Sanjaya. sering kumaha nyebutkeun ge salah. Ya sering tapi dah hilap deui abi coba sering abi. Ya otomatis seueur pisan lah terutama dina filosofi atau wejangan-wejangan aseueur. Abi sok hayang naros ya. Kan abi terus terang banyak resep enak kayak teh mah. Resep kungkul lah dipelajari mah teh karena dunia tasawuf gitunya. Nah, itulah aduh. Bulat juga. Berat tuh saya tapi Bisa ngejawab dulu diedit. Naros eta tah model anu karar itu eta diajarkan oge teh gitu. Dina pawayangan. Kenapa ya? Abi ngarendes-rendes teh. Ya gitu kan. Asa di kumaha gitu, asa dicercet gitu. Karena kan tadi kan sakumaha tos dicarioskeun ti kawit. Agama itu kan orang lamun belajar agama itu mau lepas dina tilupan ilmu. Fikih, tauhid, tasawuf. Jeung ilmu-ilmu cabang lainnya seperti ilmu tajwid, ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, sorof, ilmu alat dan sebagainya. Otomatis karena wayang itu salah satu media dakwah anu nyaritakeun agama, otomatis tasawuf kacandak oge bagi nu mampu dalangna nya. Karena kan seueur oge dalang-dalang tapi istilahnya tidak mendalami agama. Karena memang ya zaman oge sih ayeuna cenderung kadang-kadang audiens atau penonton atau netizen lebih cenderung ke heureuy bodoran. Tapi memang ya gitu, lamun orang misalnya mampu di dalam kita menceritakan tasawuf dibarengi dengan humor, maka ilmu-ilmu itu kan masuk. Karena sebetulnya dalang itu cek abinya malah bisa dikatakan wajib. Dalang itu harus mendalami ilmu agama. Jadi di pagelaran wayang teh mau sekecap dua kecap mah harus ada nu disampaikan agama. Maksudnya wajib karena mudah bukan arti wajib lamun teu dosa, bukan berarti gitu ya. Harus dalang-dalang itu selain ti ayeuna bodoran harus karena menuntut audiens sekarang itu karena mungkin sudah terlalu lelah dengan kehidupan ini. sampai orang lupa untuk bahagia. Makanya pas ketika nonton wayang pengen ketawa, hayang seuri, hayang bodoran. Jadi memang seorang dalang pun makanya itulah beban seorang seniman itu di situ. Justru kan ari abinya geus puguh resepna emang di bagian eta nya. Emang dina bodorna ge bumbu gitu nya. Maksudnya lebih kadang-kadang habis sok kecewa kok. Geus seriusnya eta teh keur nguruskeun tasawuf misalnya. Pocek lah kalah ieu deui buyar deui. Bener mah keur kitu mah kitu we gitu. Ya, karena saya tahu sih modal supaya penonton jenuh gitu. Ya, jadi memang harus semua harus kebagian porsi. Ya, benar. Kadang kan memang ya gitulah. Kadang-kadang justru mungkin sebagian tim mereka aya nu keresep-resep heureuy kalah dakwah aya nu bertentangan sareng Kang Ridwan kan aya. Kang Ridwan kan keur dakwah malah heureuy. Mereka kan bisa jadi oge keur heureuy malah dakwah gitu. Jadi semua kebagian porsinya lah. Makanya itulah beban seorang dalang itu kudu bisa heureuy, kudu bisa dakwah. Ya. Jadi ilmu filosofi dikuasai, ilmu sosial, budaya, politik juga harus paham. Bukan berarti harus jadi ahli, nah tapi harus paham lah dalam arti supaya secara umum tahu gitu. Supaya karena wayang juga kan di dalamnya itu kan memang ada unsur politik, ada unsur kerajaan kan. Jadi harus paham politik lah. Memang istilahnya sesuai dengan zaman. Jadi bisa apa sih namanya teh? Karena teh sesuai zaman teh. Jadi situasi responsif lah. Yang terjadi di negara kita apa? Dalang kan bisa dibahas tuntas melalui wayangna gitu kan. Nah, terus saya tuh tergila-gila ku tokoh Semar. Semar teh saha? Maksudnya kieu ya. Ku pangartina kok bisa boga sawarga, terus teh
bisa nyumput di nyumput di cang nyumput tinggal kalian itulah itu nama tak saya teh nyawa ingat sama saya Kita mah kudu diajar deui. Gambaran umum lah sosok sana jantara ngaluar karena pasti lah kemarin udah kereng diajar baheula gitu kan kemarin si Semar eta teh secara umum teh jadi betul tokoh Semar itu kan dihadirkan sebagai dia campur bahasa Indonesia itu naon lah kajian lah bebas dah sebagai kadang dorong kena bahasa Indonesia sebagai modifikasi muncul urang mah Islamkeun wayang Semar teh bener tokoh yang memodifikasi cerita wayang makanya kok Semar pinter tasawufna boga sawarga tapi milih hirup gitu nah maka itu Semar kan dilahirkan sebagai tokoh modifikasi dakwahnya itu ada di dia poinnya itu ada di dia makanya sadena tunduk jadi surga nu disebut itu kan tidak mesti surga iya tahu kan karena kan nu disebut poe akhir teh lamun urang kieu akhirna bakal kumaha lamun urang neungeul tembok akhirna bakal nyeri nah gitu kan percaya karena poe akhir teh di antara eta enak Semar itu kan samar nyumput buni dinu caang negrak bari jeung teu katembong karena hakikatna manusia eueuh nu beunghar hakikatna manusia eueuh nu boga tapi manusia mah ukur gagaduhan bobogaan kabeh ge hakikat Gusti Allah dalam arti kieu nya kan sok aya bahasa harta itu titipan pernah katitipan ku Gusti Allah sampe maksudna kumaha kan cenah aya nyebutkeun dunia ieu titipan ti Gusti Allah lamun titipan kan kudu aya nu nitipkeunana barang nu dititipkeunana itu nya anu katitipanana otomatis lamun titipan disokot deui berarti butuheun sedangkan Allah mah teu butuh bener nya lamun ayeuna dunya titipan pernah katitipan sampe atau uyut orang pernah katitipan sampe nah jadi seueur bahasa-bahasa ulah jerutingnya saya ge paham gitu kan mana saya ge jadi itu model karena kieu pahlawan hunkul gitu nyumput beuni ducaan gerak bari teu katembong karena kieu manusia menerima ilmu itu kadang butuh proses haram musyrik manusia dengan unsur kemanusiaannya kadang terima benar makanya pakai bahasa siloka barang silo kudu dibuka nyumput beuni ducaan gerak bari teu katembong teh eta contoh enak kieu lamun hiji desa hayang salamet hayang waluya kudu ngubur hulu domba pernah nguping lu gitu? pernah cok aya sedekah bumi ngubur hulu domba ngubur hulu umbe coba ke orang digali kapan mubadir? benar mubadir sedangkan lamun mubadir teh eta teh barayana setan coba ke orang digali make ilmu filosofi pakai ilmu siloka kudu ngubur hulu domba di tengah eta lembur lamun lembur hayang salamet jauh tina Pancabaya jauh tina Bancang Pakewuh misalnya anggang tina Pancabaya tebih tina Balai ari hulu teh identik jeung cara berpikir benar hulu domba ai domba teh sato tah nu kudu dikubur teh cara berpikir seperti sato cara berpikirna nu kudu dikubur mah sirik bidik jahil kaniaya rakus tugas dalam eta didinya nyumput bunyi dinu caang gerak bari jeung teu katembong kan eta aya makna nah kita jaga makanya kan ada cerita ada saya bikin lakon jimat sabdawiku kenapa saya katakan jimat mung hiji angin di rumah akidah karena kalau di rumah akidah mah tauhid mah teu meunang ditawar-tawar tauhid mah tak kitu ya begitu ya iya mas apakah sosok Semar itu adalah puncak tertinggi ketika puncak tertinggi apa namanya religius seseorang hari Semar itu lamun ngarah dikaji mah ya eta di situ eta teh di manusia layak manusia teh eta gitu itulah ya, jadi ya. bukan Tuhan bukan Tuhan karena lamun Tuhan kan manya pagaliwatah jeung manusia gitu kan ya tapi
enak kan kieu sifatna lah sifatna kudu nyeureub kudu kasurupan teh lain ku jurig nya ku Rahman jeung Rohimna Allah. Jadi pada dasarnya memang lamun hayang ngadongeng kieu mah kudu nyalur caritana nya kudu malah pagedang gitu ai kuring masih pawaliut keneh ngobrol sok we gambaran umum iya karena istilahna nu tadi ku kuring disebutkeun eta disebut tokoh modifikasina di dinya Semar itu loh Semar. Terus aya teh ya jadi dalang favorit saha dalang favorit anu jadi inspirator ya udah urang teh terinspirasi ku Abah Asep atau ku Dede Among gitu saha ya sih maksud saleresna dalang favorit secara khusus kanggo abdi dalang Cecep Supriyadi karena memang abdi tidak terlalu mengenal karena abdi belum lahir maksudna ketika masana Cecep Supriyadi sohor ya abdi belum kecuali pada Dede Amung Pak Asep Sunanar memang abdi tos sejauh ieu pada Dede Amung banyak inspirasi dina pagelaran dina pawayangan memang pada Dede Amung dina pagelaran pawayangan Asep Sunanar inspirasi dina heureuy dina cerita tapi pawayangan tetap ada di Dede Amung Sutarya. Dede Amung Sutarya. Iya itu jadi rujukan para dalang dina ngawayang dina naon sih nya dina galur lah dina ngawayang lah. Oh iya Pak Asep Sunanar kan lebih banyak modifikasi. Iya lebih banyak inovasi lah. Kalau Dede maksudnya Amung itu lebih bisa dikatakan original keneh lah. ya original karena pakem yang dipertahankan. Pak Asep kan kadang-kadang ser inovasi tidak masalah karena seni ya memang itu karena inovasi itu Pak Asep jadi dikenal gitu tapi kan. mempertahanan pakem juga bagus ya, karena bagus. supaya tidak hilang. Nah gitulah Ya ada tambahan masuk kan udah dikurangan meureun gitu. Kayak mungkin pertanyaan terakhir ya. Ada bubar deh. Ya leutik di kana ya. Ya harapan ke depan visi hayang kumaha ya Cepot Nyantri teh supaya bertahan di dunia dakwah, bahwa di dunia seni, budaya. Harapan Kang Anton gitu dikumahakeun ya Cepot Nyantri teh jeung kahareupna melihat kondisi milenial sekarang gitu. Iyalah. Jadi bisa jadi inspirasi lah kanggo kalangan anak muda, kanggo kalangan milenial bahwa jangan sampai kita melupakan budaya. Jangan sampai kita melupakan naon istilahna tradisi, adat, budaya Indonesia. Nah, makanya melalui media Cepot Nyantri itu walaupun cek batur madakwah, tapi kan kita sambil mengangkat budaya gitunya. Karena ya jangan sampai lepas ulikan lah, harus tetap belajar dan tetap belajar. Gitu ya. Jadi pesan nama ka budak naloranya utamina saur Papa Dalang tadi jadi ulah sampaikan urang teh nyinyir ka budaya sorangan itu kan. Anjir. Bayang golek anjing gitu arek aing cenah cek dalang almarhum mah nya luar ku aing cenah. Aing mah yang dangdut cenah gitu kan. Tah ulah sampaikan gitulah bahwa kumanya tuku urang sih sahadeui gitu. Nah, makanya kan tugas dalang kan gitu. Kita harus bener-bener bisa ngebodor, bisa supaya semua kalangan terakhir pisan oh aya keneh oh terakhir pisan selain jadi dalang jadi naon itu tukang macul tukang ngorek kapan YouTuber dan YouTube mah abis cuman hobi doang abis salit keneh matakan pemikan dono nguping mangga dikunjungi we naon channel MD Warkop kita kolaborasi juga sama kontenna naon wae kontenna di lebetna aya film-film pendek sih lebih menitik beratkan ke film-film pendek tapi di lebetna ekspedisi aya eksplorasi aya gitu ya. Kita kolaborasi sama Mergo Karaharjan karena anak Mergo Karaharjan lah abi ngadalang biasanya kan 2 jamnya sejam setengah ayeuna abi ngobrol di asa 3 jam kan paket ku gempureun jeung hampura ya ka wargi-wargi sadayana ya di mana we ayana hampura bilih sim kuring ngobrolna ayeuna loba pabaliutnya seueur ngobrol anu teu kahartos satanapi nu lepat ngapunten we nya abi asa geumpeur ya tapi duka engke lamun 2 kali 3 kali wawancara deui terus di dieu duka rada lancar penginten bade nganggap mangga nuhun
Hubungi wae Kang Ridwan Sonjaya lah, kanggo daerah Daya Luhur penulisan mangga, daerah penulisan dan sekitarnya Kang Ridwan Sonjaya. Alhamdulillah. Mangga hubungi wae lah. Oke. Punten ya sekali deh punten ka warga-warga sadayana mangga dukung wae channel Kang Kerajaan MM. Kerajaan MM karena enak ke musim kerajaan, raja-rajaan. Enak. Musim abi ge bade ngadamel kerajaan kah? Sok. Kerajaan Balaka Ciprut. Aduh. Ternyata. Mun hoyong viral gitu hoyong viral seperti Kang Rangga. Kang Rangga tarangna lega. Karena kondak Pak Ustaz Kia mah asli ya. Aduh. Hoyong viral gitu tuh. Viral ya. Tutupan ton. Oke, terima kasih. Arman Kang. Nuhun. Kewa. Oh, Ya, kan? sok. Ini bos, ini tadi nambut korek, Oh, abi iya. teh. Oh. Ini pada dicandak lah koreknya. Mangga. Bukan, iya korek abi dah. Duh, ampun. Tapi rokoknya dicanak Kang eta. Rokoknya dicanak. Iya rokok abi ya kan. Ali abi tadi asa SMS rokok. Kan rokok urang eta Kang. Kan rokok urang. Oke. Kang rokok urang ya Kang. Siapa krek mawa rokok teu mawa.